Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Qul huwallahu ahad. Pok caritakeun Muhammad saestuna Allah maha tunggal. Allahus samad. Allah pamuntangan sakumna makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Anjeunna henteu puputra jeung henteu dibabarkeun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeung henteu aya hiji oge anu nyarwaan anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Qul a'udzu birabbil falaq. Pok caritakeun Muhammad kaula nyalindung ka Pangeran nu murbeng balebat subuh. Min syarri ma khalaq. Tina kajahatan saniskara anu geus diyugakeun. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jeung tina kajahatan peuting dina mangsa poek mongkleng. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Jeung tina kajahatan tukang niupan cangred tukang tenung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jeung tina kajahatan nu hasud nalika hasudna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Qul a'udzu birabbin nas. Pok caritakeun Muhammad kaula neda tulung nyalindung ka Pangeran nu ngaraksa ngariksa manusia. Malikin nas. Rajana sakabeh manusia. Ilahin nas. Pangeranna sakabeh manusia. Min syarril waswasil khannas. Tina kajahatan nu ngaharewos nu ngadodoho. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Anu ngaharewos dina hate manusia. Minal jinnati wan nas. Ti bangsa jin jeung manusia.